Kumaha lamun Pak Ustad anu jadi bapak tere mah teh. Pak Ustad saha? Pak Ustad Ade. Ulah. Nah, ulah. Can aya modalna. Loba modalna. Bisa. Pak Ustad mah da beunghar. Daek teh Pak Ustad jadi bapak tere mah teh. Bisa. Ulah. Ulah sagapna teh. Lah itu bisa goblok daek teh. Daek anjing. Pak Ustadz teh nggak mau. Kunaon Ade? Gak mau merindukanmu. Lamun Pak Ustad mung jadi bapak tere mah teh ganti Usaha ku si Ripa. baik Naikeun teh si si Ripa. cuplis. Anjing. Habis parah jadi cuplis mah. Naik ke si Ripa jadi bapak tere mah. Bung, Nah, si Asep eta Ripa. bungon. Loba nu ngomongan saat. Cuplis. Geus da si Cuplis deui lah. Wah, parah si cuplis ge dieu anjing. Ampun parah gede. Karoskeun ke Ripa naik ke di bapak tere. Mau naikeun. Wah naikeun da beureus.